aing ngeunahon 15 poe puasa geus beres kabeh, tenang pemikiran dia masuk naonna pakaian beres, pipitraheun tinggal mitrakeun, daging geus tinggal nyokot dina jagat. Kitu kami mah ngeunahon ke hirup mah. Iya mau sok ka pemerintah awak sorangan. Panggil lain memakai kuru dia mah hirup. Sabulan puasa. Mikir naon gitu dia ada make pumpang-pampang ka tulang aing kana aku dia anu di Bang Baluhan mah. aing eta doang lah mikiran mun lebaran jero nyawana pitraheun, nyawana bayar daging, pan nyawana atuh dicokot aing teu boga dagingnya gitu. Dia aja teuing mah cek aing ku kumpul ti memehna. Sanajan si loba bahasa paribasa teh lah cerita kana waktu nama ya. Moal teh di syariat mah moal orang teh buka milik mah. Tenang baca dengan kana waktu nama ya doang dia kitu. Ya kira dengan kana waktu nama ya oh ti aing aya ge. Nah hutang dia ka aing. Mulai teh buka dia milik mah. Jeung mau datang teh buka teh di syariat mah di cingkur dia ku aing. Karti ku dia. Puasa ge tenang nya lagi sudah. Puasa tenang, ibadah tenang, sholat tenang. Nekaskeun ngeunahon, mulai ganggu. Karti ku dia, corot dia kan di cingkur dia ku antok, arneng ka dia. Ketok kesel kan ku dia mah. Ah. Ketok. Di talipak dia ku aing. Hah, sok arneng ka dia kitu, ngandak dia.